Jawa berapa? Nah. Haram jadah. Ngojek di benda. Aya budak awewe. Mindah ka Bogor, ditungturkeun bae. Puguh bae ngojek di dia dimakan sekalian. Sugan-sugan aya nu balik ti leuweung jeung ngusep. Ngojek 2000 kajen ku aing angkut. Buat nongko awewe. Mang, ojek mang. Jangan dulu aing kalau aduk. Ye, biasa beat tuh. Zaman awaran. Aya jamaahnya tuh. Palak aku aing. Wanianan di dia. Mang, ojek mang. Ujag ojek. Takut sia manggal di dia. Nyana saha? Sia teh nyaho, aing saha? Aing teh nu nyekel wilayah dia. Ya aing can menang panglaris. Teh nyaho aing mah pokona mayar sia ka aing. Can boga duit aing na, teu Terus bisa bayar jatah. Teh nyaho aing mah kudu sia mayar ka aing. Hayang motor sia ku aing alungkeun ka Ci Gede. Alungkon enak bae motor hiji-hijina. Teh nyaho pokona kudu mayar sia ka aing. Haram jada itu ojek nu kemarin ninggalkeun aing tuh. Bukan ah. Pokona sia kudu bayar ka aing. Ih, kan motor sih. Aing dihajar ku aing. Ini kalah motor. Ayenan. Ayenan dia, Bang. Iya, budak itu kudu bayar ka aing yo. Pangkalan dia. Coba bukan mah juga mah aing kemarin Aing ge kenapa diturunkeun. laris? Aing kemarin diturunkeun di jalan. Oh, sia boga masalah jadi dia. Namcong gebukan bae. Bae. Agak tuh menek ributin dia yang na. Rindi bae. Punten na. Ngamen. Saden datang. Abagadang jangan abagadang. Awak abagadang tetap panjang. Gane kunyuk, senyawa aing keribut. Begadang jangan begadang. Haram jada ya budak kalang-kalang. Kalau enggak gitu ada. Cah itu budak nu kamarin ngojek lain. Ngojek dia. Neng kernaon di dia? Kali ah, Arek ngojek deui dah. jam motor nanti di bengkel he nu urang mah. Ada ka mana dia? Ya amang bae. Atuh kurang atuh we. Kumaha? Mapake teu di lain. Nya hayo tuh. Atuh siapa ya? Mbak. Tarik nama orang teh minta diantar ke pasar meuli jeung bahan ieu makanan. Oh, heueuh. Hanjakan motorna eueuh. Emang motorna naha? Ieu, banna bocor ke sambal. Atuh isukan bae ah belanjana. Ah, pan kesukaan bulan puasa, urang kudu belanja ayeuna. Heueuh sih. Kumaha nya? Motornya nek kandi. Kene yang ngojek lempang sih. Kumaha cek aing teuing motor-motor aing. Di bengkel naha. Gus ngojekna ka urang bae ah. Dicapean lempang. Ayo atuh. Motornya Neng, ana bade ka pasar. Gus tinggalkeun si koplok mah. Ka pasarnya Bang. Ngon. Tangka. Haram jadah dulu kan bae motor aing geus waras, aing tabrak sia. Heh, sia minggir ngalangan jalan aing. Nya nu minggir. Nah, eta nu minggir. Ieu mah jalan bapak aing. Balik lagi nyelehan, nyelehan. Jalan sakieu nak. Nya rek ngojek teu ngelahan teu naha ka aing. Bodoh amat. Sia teh nyawa aing. Aing nu boga wilayah ieu. Aing hayang nyaho batesna wilayahnya sampai endi. Pokoknya wilayah aing mah datar, benda, bundar, Cicabe, Bogor, tak kabeh wilayah aing. Pai jalan satapak ngajugdug ka hiji lembur. Teu karasa capena isukan aing ek mangkat usaha neangan anu ngeunah na nyopet di kota mah duit nang aya
Gas ayeuna mah mending mikir bae daripada ku aing bana kempesan. Nyane wani ka aing. Wani kada genyan awewe. Ku aing hajarnya nih. Dia ngarang ngajaran aing. Bari nage jalan umum ieu teh, teu nyawa aing keur pusing Puasa keisukan bae lebaran sakedeung deui. Yang dicari pokan ku aing, ngarang jalan aing. Nyane tadi kang gebukan aing di makam. Ayeuna ku aing gebukan deui, geus akhirnya nih duaan maju kabeh. Haram jadah, siapa ribut? Yang aing ribut mah. Entah ampun. Gas minggir bae minggir. Aing ini. Anjing aya awewe jadi-jadian. Minggir. Ampun. Hei goblok, sian aja motor aing rusak atuh. Semen. Ojek, kasur gak bayar, kan neraka gratis, kok yang bawa nyebur ke jurang. Teh, Kak, ngojek teh. kemana? Ari ka pelaminan sabaraha teh? Cia longsor ke pelaminan. Di situ teh mau tanya bungut si longsor. Bungut sakit sebut longsor. Saya bawa ngojek makan itu, minggir. Ngojek teh ya teh. Rek Andi, Ulan teh rek itu. Andi, Ka babaturan urang. kemana tuh? Nah teh ka dieu ka biru. Age, Yang mana teh keur ngusep. Age, Atuh age. awas ya orang macam-macam. Age naik, Laki, mantap. Teh kita kalian meser umpannya teh. Oh sekarang, Oh nya. Hei, sia gini ganteng ujur sih. Dek teh jadi kabu aing. Ah, jadi kabogoh. Lagi kenal neng, jadi babaturan bae deh. Dong satu kajen teh jadi motoran aing ge. Lagi buat songolin. Sia ngaranna sa sih? Aing Putri ngaranna. Kurang rai. Tas mandi seger. Poe ayeuna bagja pisan. Penumpang menang. CCTV lewat. Dukun teh mantep. Sakitu dihutang, komo mendekes. Tinggal si Wati bae ye nuncan teh. Hei koplok. Nya geuning mihelaan sih. Itu di tukang antri. Aing nu datang ti heula. Pokoknya aku aing dibales tadi motor aing. Lecet ku mana. Ku macet aing, jagat-jagat aing. Aing si Siti ya, minta bantuan Ti, kamana bae ya? Geus lilat teh pajeung. iya, geus ngabenerkeun motor. Kamari ge, di rumah mamang heula. Hei goblok. Nya nih sengaja sugan nutup rezeki aing. Geus mulai emosi tuh. Rek dihajar bae kuduan. Kelah sabar. Lamun geus kalewatan, baru hajar. Masa motor aing ge teh lecet ku manehna? Oh, nu kitu mah tong diingkeun. Nyaho, leuleupkeun bae ka biru. Age lah. Cuman Nyaho. Haram jadah aing lumpang sejauh-jauh capek. Mun aya tukang ojek ngutang buah naon lah aing teh. Mang, tukang ojek lain. Mohon tukang ojek. Bae ojek mah. Ye nanahaan. Bong neng eta mah culik neng tukang ojek ieu. Goblok teh perbuatan aing. Padahal mah dukun aing geus alus, budak nape maksa. oh, jadinya nih main dukun. Heeh deh. Ya, hari gini main dukun melompat. Cit,
Rumah kamari budak itu. Nyewotin tuh penumpangnya direbut. Nyewot anjir ku aing diledek ongko. Gila. Ternyata budak eta main dukun nya. Kamari keceplosan ngomong ke aing. Wah, atuh Aiki mah kudu bae dibales. Heueuh, aing combal sebe. Aduh. Aing kudu kumaha carana dukun geus alus. Tapi anggar bae direbut ku budak awewe. Lila-lila mah aing stres. Pugu ngabuburit bae ah. Prepesing. Nyana ngajak ngamen yang alat musik na. Weh, geus make leungeun bae keprok, nyana keprok aing nyanyi. Sia mah boro-boro nyanyi hitut ge pales. Sia mah teu percaya ka aing juang tes vokal bae teh di aya warung. Ger kumaha mun itu? Age. Ieu bae, teh. Teh, punten teh. Numpang ngamen teh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan. Gue cuma edan tuh kayak ngamen gogorowokan beran bet duit na tuh misan tegandeng ya ya dah tandeng kali tuh ini panas sekali ngeri Nuhun teh. Mulai mau dikolak, Bos. Alhamdulillah Bang Laris. Lumayan yang beri kolaknya sore. Heeh. 1.000 bayangin lamun 100 orang bae 80.000 100.000. Tuh nyane mikir atuh waya kieu. Oke bagian oke dah. Komen kita. Begadang jangan begadang. Apakah bagang tidak panjang? Tuh sun sia mah Ramadan ieu teh. Mikir. Atuh engke ganti lagu deui. Atuh nya mikiran aing. Latihan ngamen kudu nyeket. Judi. Kita sini. Taraweh dong aing mah. Ini tarawih di. Aing mah di masjid ceh. Bolonnya menuju jeung aing di kalimun aya berkatan, aya deungeunan tah aing menang udud. Cah nya mah taraweh menang berkat si geuning. Atuh itu mah aya wedangan mata kan kari toge. Nya taraweh apa tahlil? Taraweh lah ya puasa tahlil. Aduh. Engke yang penting cong ngilu obrog bae, Be. Ngilu obrog. Nya hayu urang mah. Kayak lamun rame, urang joget. Tapi lamun goreng ya, Oh, hancurkeun ku urang wanitanya nih. buset. Ya, lama kesel atuh kan. Hayu. Kan hari puasa kita ya orang kan puasa amal orang naik. Kata penting orang bantong dosa, nambah dosa jadi saimbang dosa jeung amal teh gitu. Jadi seimbangnya penting ngadosa. Tak penting dosa, orang ngamal. Bagus, Mantap. bagus. Siap. Nah, gitu masukan gitu teh, ya enggak? Yo. Lila Xiaomi. Nuhun mah di dieu lah. Tadi nya ka budak. Mendawan di jalan ah. Hai, kamrat. Sia lila nungguan. Aing pan numpang heula aja. Udah blokna tuh. Rek mulai. Kumaha ka dia be? Ayo. Ayo.